OTW mawa ulin anak ka Rangkas Bitung perjalanan 1 jam. Nah, jadi caritana di dia anak aing hayang ka permainan teh nya aya 2 pilihan sih, di Barata jeung di Yasmin, tapi di dia aing endeu ka Yasmin bae soalna di dia mah mayarna ngeun 25.000. Lumayan dongnya bagi emak-emak mah. Atuh heueuh ja anak-anak mah nu penting mah permainan, di mamana ge sarua bae. Tah di dia ge ieu 2 lantai, di luhurna mah dak jeung profesi-profesi teh aya profesi dokter misalna jeung koki sagala rupa beh di dieu aya. Atuh heueuh tinggal milih bebas beh pokona mah. Tah di handapna ge loba macam-macam permainan, bebas memilih, cukup happy nya anak-anakna alhamdulillah. Tah heueuh budak atuh di dieu aya sorodotan sagala. Lain ku teu resep, lain ku teu hayang ieu unggal poe mawa anak ka dieu ngeun ku jauh perjalanan ge 1 jam ge eta ge cik aing mah mun cepet, lamun lambat mah meureun nya sok gararati teh ya pokona mah jauh be cik aing mah makana sok hulap. Mun lain tah mah eta ku hayang-hayangeun teuing. Laju mah diturutkeun bae sekali-kali ja karunya. Atuh heueuh urang ge sebagai orang tua pan teu bisa egoisnya ja. Atuh heueuh daknya kebahagiaan anak mah pan utama paling penting be. Ja lamun anak happy, lamun anak bahagia, otomatis urang ge sebagai orang tua geus pasti bahagia. Atuh heueuh bahagia meureun pan di dia ge aing deuleu bari iilueun ja ieu ge bisa cenah ge jeung dewasa ge tah lumayan daknya sedikit menghibur diri.